Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu orang ngalajengkeun deui hanca deresan orang sadayana kitab Matan Kasyifatus Saja halaman 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul Jum'ati ari pirang-pirang syarat na salat Jumat sitatun eta aya genep. Antakuna kahiji kudu aya itu Jum'ah teh kulluha tegasna sakabeh Jumat pi waqti zuhri eta dina waktu salat lohor. Wantu qoma sareng diadegkeun itu Jum'ah pi hittatil baladi eta di lingkungan lembur. Wantu sholat sareng disolatan itu Jum'ah teh jamaatan halna bari berjamaah. Wa yakunu sareng kudu aya itu jamaah teh arba'ina eta 40. Naonana ahroron jalma anu merdekana, zukuron anu pirang-pirang lalaki, baleghina anu baraleg kabeh, mustautinina anu caricing di lemur, wa alla tasbiqoha sareng ulah miheulaan kana itu Jum'ah, wala tuqorinaha sareng ulah aya anu ngabarengan kana itu Jum'ah, naon Jum'atun Jum'at anu sejen pitil kalbaladi di itu kampung. Wa ayataqaddamaha sareng miheulaan kana itu Jum'ah naon khutbatani dua khutbah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah khamsatun eta aya 5. Hamdulillahi kahiji muji ka Allah bihima dina itu khutbatain. Wassalatu sareng maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihima dina itu khutbatain. Wal wasiyatu sareng wasiat bitaqwa kana taqwa fihima dina itu khutbatain. Wa qiraatu ayatin sareng maca saayat minal Qur'ani tina Al-Qur'an bi ihdahuma di salah sahijina itu khutbatain. Wa du'a'u sareng ngaduakeun lil mukminina ka pirang-pirang jalma mukmin wal mukminati sareng ka pirang-pirang mukmin awewe fil akhirati di akhirat. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutul khutbataini ari pirang-pirang syaratna dua khutbah asyratun eta aya 10. At-taharatu kahiji suci anil hadasaini tina dua hadas, al-asghari tegasna hadas leutik wal akbari sareng hadas gede. Wa taharatu sareng suci anil najasati tina najis, bisaubi dina baju wal badani sareng dina badan wal makani sareng dina tempat. Wasatrul aurati sareng nutupan aurat, wal qiyamu sareng ngadeg alal qadiri ka jalma anu kawasa, wal julusu sareng diuk bainahuma dina itu khutbata di antara khutbatain. Pauqatu makninati sholati dina saukura saluhureun tumaninah dina sholat, wal muwalatu sareng tuluy-tuluy bainahuma di antara itu khutbatain, wa baina sholati sareng antara sholat. Wantakuna sareng aya itu khutbah teh bil arabiyati eta ku bahasa Arab, wa ayusmi'ahuma sareng meredenge itu khatib kana khutbatain arba'ina ka jalma anu aya 40. Wantakuna sareng kudu aya itu khutbatain kulluha tegasna sakabeh khutbah teh pi waqti zuhri eta dina waktu zuhur. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Alladzi ari anu yalzamu misti lil mayyiti ka mayyit arba'u khisalin eta 4 pirang-pirang perkara. Gusluhu kahiji ngadusan mayyit, wa takfinuhu sareng kadua mungkus mayyit, wa sholatu sareng nyolatkeun alaihi ka mayyit, wa dafnuhu sareng ngubur ka mayyit. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqallul gusli ari pangsaeutikna ngadusan ta'mimu badanihi eta ngawalatraan badana mayyit bil ma'i ku cai. Wa akmaluhu sareng ari pangsampurnana guslu ayu sila eta yen ngadusan si jalma sauataihi kana dua gogorengna si mayyit, wa ayuzila sareng miceun si jalma
al qadaro kana kokotor min anfihi tina irungna si mayit wa ayyuwaddi'ahu sareng ngawuduan si jalma ka mayit wa yudlika sareng ngosok-ngosok si mayit badanahu kana badana si mayit bisidri ku kai sidir wa ayu siba sareng ngocorkeun si jalma alma akana cai alaihi ka mayit salasan kalawan 3 kali. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqalul kafni ari pang saeutikna mungkus saubun eta pakean ya ummuhu anu ngawalatraan itu saub ka mayit wa akmaluhu sareng ari pang sampurnana kafnu lirojuli pikeun lalaki salah sulapa ipa eta 3 pirang-pirang lapis walil mar'ati sareng eta tetep pikeun mayit awewe komisun ari baju komis wa khumarun sareng tiung wa izarun sareng samping wala papatani sareng 2 lapis. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Arkanus sholatil janazati ari pirang-pirang rukun salat janazah sabaatun eta aya 7. Al awwalu ari anu kahijina an-niyatu eta niat asani ari anu kaduana arba'u takbiratin eta 4 pirang-pirang takbiran asalitu ari anu katiluna al-qiyamu eta ngadeg alal qadiri ka jalma anu kawasa arabi'u ari anu kaopatna qiraatul fatihati eta maca surah Fatihah al-khamisu ari anu kalimana as-sholatu eta maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati sabada takbir anu kadua. Asadisu ari anu kagenepna ad-du'a'u eta ngadua lil mayyiti pikeun mayit ba'da salisati sabada takbir anu katilu. Asabi'u ari anu katujuhna assalamu eta maca salam. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Aqalul dafni ari pangsaeutikna ngubur huprotun eta sakedukan taktumu anu nyumputkeun itu huproh raihatahu kana bauna si mayit wa tahrusuhu sareng ngaraksa itu huproh ka mayit minasibai tina sato galak wa akmaluhu sareng ari pang sampurnana dafnu qamatun eta satangtungan wa bastatun sareng sabeberan wa yudha'u sareng diteundeun naon khoduhu pipina si mayit alat turabi dina luhureun taneuh wa yajibu sareng wajib naon tawjihuhu madepkeunana si mayit ilal kiblati ka kiblat. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Yun basu dikeduk naon al mayyitu mayit li arba'i khisolin karena 4 pirang-pirang perkara lil gusli karena diadusan di dalam yataghayyar di mana-mana can barobah itu mayit wali taujihihi sareng karena madepkeunana si mayit ilal kiblati ka kiblat walil mali sareng karena harta idadupina di mana-mana dikubur itu mal ma'ahu sarta mayit walil mar'ati sareng karena awewe idadupina di mana-mana dikubur naon janinuha janina si mayit atawa si mar'ah naon janinuha janina si mar'ah ma'aha sarta mar'ah wa amkanat sareng mungkin naon hayatuhu hirupna itu janin. Paslun al isti'anatu wallahu a'lam bissawab.